Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas 5. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda kelas 5 mangga dibuka buku paketna halaman 74. Pangrumat bahasa Sunda kanggo kelas 5 halaman 74 panggelar basa. Ngalarapkeun kecap kana kalimat, di menerapkan kata pada suatu kalimat. Jadi di dia orang ngebahas kana kecap rekaan. Nu kumaha kecap rekaan teh tinggal di dia contoh. Ti loteng imah aya jelema ngagorowok. Ai ngagorowok teh naon? Berteriak. Nu ngarariung pating gorowok sama berteriak. Aya budak gogorowokan. Kunaon jelema teh ngan garawak gorowok wae. Ti kajauhan budak digorowokeun sangkan nyamperkeun. Tah tinggal di dia dina contoh di luhur aya rupa-rupa kecap rekaan nu asalna tina kecap gorowok. Eta kecap rekaan teh nyaeta ngagorowok, pating gorowok, gogorowokan, garawak gorowok, jeung digorowokeun. Anu mana maknana sami. Ngagorowok teh berteriak, ulah gogorowokan. Nah, jangan berteriak, jangan teriak-teriak. Nah, tatapina nalika penyebutanana atawa konteksna beda atawa keadaanana kondisina berbeda pasti penyebutanana bakal beda deui. Contoh ieu. Ti loteng aya jelema ngagorowok. Ti loteng aya jelema gogorowokan. Sama. Nah gitu. Aya budak gogorowokan berarti ada anak sedang gorowokan. Tah ieu teh kecap rekaan. Tah ayeuna sok lengkepan kalimah ieu dihandap ku kecap-kecap nu geus disadiakeun. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sudah disediakan. Tinggal naon aya naon wae. Maca, dibacaan, buca baca, dipangbacakeun, dibaca dan seterusnya. Tah ieu teh sama hartina mah macanya. Tapi bakal beda hartina nalika kalimatna petunjukna oge beda. Contoh tingali nomor hiji, di perpustakaan mah area buku titik-titik. Di perpustakaan mah banyak buku naon tah. Nah buku maca, buku dibacaan, buku buca baca, buku dipangbacakeun, buku dibaca, buku bacaan, buku pangmacakeun, macaan, baca babacaan. Berarti anu pantes seung kalimat di dieu naon? Di perpustakaan mah rea buku. Nah, di perpustakaan mah banyak buku bacaan. Nah, itu banyak buku bacaan. Di perpustakaan banyak buku bacaan. Itu ya. Ari jadi budak sekolah mah kudu daek titik-titik atuh. Kalau jadi anak sekolah, jadi pelajar harus apa? Harus naon maca, dibacaan, buca baca. Nah, berarti naon? Banyak membaca, berarti buca baca. Tah, semua harus dibaca kalau jadi pelajar, berarti buca baca. Tah. Tah gitu. Titik-titik Dewi keur titik-titik pituduh nginum obat kan ini. Dewi
keur titik-titik pituduh minum obat kan ini. Dewi sedang titik-titik petunjuk minum obat ke nenek. Berarti apa tah? Pang macakeun, mang macakeun, dipang bacakeun. Dewi keur mang macakeun, keur mang macakeun Dewi keur mang macakeun pituduh obat nginum obat kan ini. Dewi sedang membacakan petunjuk minum obat ke Nini. Kuring keur titik-titik buku bahasa Sunda di kamar. Saya sedang naon buku bahasa Sunda di kamar. Berarti apa? Naon tah? Maca misalkan. Kuring keur maca buku bahasa Sunda di kamar. Contohnya gitunya. Sok ayeuna ku hidup di sian ieu nya nomor 5 hiji dugikeun ka 10 nya isi aya nu salah sok di sian. Gitunya. Itu dina kecaprekaan nya. Sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda sok diajar di isian nya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.